kukutan dari Paraban. Si Ujang-jang ternaon? Berkata pona. Ih, nurus tunjung budak teh ditanya teh. Apa nakang diapal ngari? Apal nama apal. Emang ngukut naon gitu, Jang? Ngukut naon? Entok. Ah, liur budak teh. Ece pajar teh gede di dieu China. Da nyai kamari mah emang gede China di dieu. Boro-boro China gede pancurana ge eueuh. Heuh da teu apal ece ge. Ece lamun bener si Akang nu diiket menang harta karun mah hayuang bobodo. Heuh hayu nyai da ece ge geus nyiapkeun jangan bobodo mah. Ece kamari ge pas dituturkeun ku abi teh jigana mah geus nepi kana tangkal nangka. Ku Ece mah dikicepan ge dibikeun. Ih, si Ece mah gila. Hayu Ece mah mulang we. Ih, si Ece geuning jalan ge meuni kieu. Tuh aya si Ujang keroan. Ujang, tadi Ujang. Ek naon ceu? Ujang bantuan. Betot lengan Ujang. Alhamdulillah, ieu tangkal nangka teh. Alhamdulillah. Gimana tuh? Hah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Aduh. Naon tadi? Aduh. Peta. Peta. Aduh. Kumaha Kang teu bisa maca ieu teh. Aduh. Aya batur. Aduh. Lah capek aing mah buburuh wae amun boga duit mah ning lu sorangan. Kang di mana? Teu da Akang mah teu meunang petan tuh, teu tina tangkal nangka henteu. Nah si Akang asa beda. Kieu kudu dicuriga tuturkeun ah. Tah, bisi hayang bisa silat, turutan aki kering ke bela diri. Nyaki. Hat. Ah. Ah. Ya. Iya nu ngalatih silat teh. Ya. Oh. Ya kemana ya Bapak juga teh lagi silat teh. Oh, kumaha ieu teh gratis silat aku bela diri. Ya boleh bela diri ya tuh nyamong. Ari jalanna mah siga kakenca terus kakatuhu ieu teh. Kemana Cek? Itu teh kemana-mana? Terus mana Cek? Arek latih bela diri tapi teu waras anu ngalatih na. Ih, ayeuna mah kieu we, wangi lihat ka Cek. Aya nu erek nangan harta karun. Ayo.
Kan Ica tetap ayatkan. Awas, Cok! Awas!